Allah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin nya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa teu asa dibarengan ku Gusti Allah nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang encan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulnya cinta itu adalah dari mata turun ke hati mata turun ke hati kajaokeun laku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabelah dieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna setelah kurang dikanyakeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wau tak ka urang khaliq horeng aya khaliq urang makhluk horeng aya khaliq urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peuting batur kerek urang mentang mata beun ta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nu teu pararuguh kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata ku urang dipake le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafs latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan engke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah engke ge Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan hiji be di jero qalbu teh Allah teu aya muatan nanaon lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin
ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng geus urang make usolli make sejak kaula adeun kumaha ge kitu bae salat teh capek usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat eleh alam pelung mah akbar kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung khaliq mulai kuari karasa ngerenjed karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salat bage geus lain maka sejak kaula jak karasa Allahu akbar karasa bareng jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kieu-kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasaan nu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan aya urang maka kara 4 rakaat gahajuh heula diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak kadang mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah da salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat geus kos kitu sasalatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa iddallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukminin eueuh kasieun saha nu dihareupan eueuh kasieun japaeh ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil ceuk walimah nanaonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh kieu saha deui eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun jajar bae aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teh nyaho
jauh ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu aya korek apian. Emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun, Banten geus turun, maaf. Acak-acakan ieu negara. Masya Allah. Bahkan gedena Banten teh dicekel ku para wali Allah. Tenar dengan Kesultanan Banten. Cuman inggisna kieu. Nu kukula geus dicaritakeun aya angin, aya cai di Banten teh, aya pasir, batu berarti ieu lah alat-alat jang perang. Nu nundukeunana hanya wali-wali Allah. Kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari. Ieu nagara sa Indonesia aman. Khususna Pulau Jawa, Pulau Jawa aman. Tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua. Hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai. Atawa dibanjirkeun pararae mana-mana. Saat-saat sama sekali baik kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian lamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari saat sama sekali bae puluhan meter ka handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh sia mah embung kan kabeh tapah henteu Pak musibah embung Pak nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Polosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang tah lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Di zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden daya dereden bedil mah nu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh henteu dibagus-bagus kemudian congona dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi neangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu anu kumaha teh aneh Belanda lewat nah hanya aya mah encek mah
Ada Belanda lewat sini ya. Urut sukuna cokot diri urut sukuna tah. Cirian, tet buledan tendenan ka dia. Tak. Ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu. Paeh di Belanda di ditu. Mantap kuari lamun hayang nyaho, mun aya hayang ka awewe, kemudian awewena embungeun, tapak sukuna mana? Tapak sukuna ta, ieu tapak sukuna. Nah, mulai garit telat di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set. Ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan. Nah, tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf. Tenden kadinya set. Ujianna Kang Pendi mana? Eta bisa kos kitu ilmu Allah Masya Allah karim. Ye ulah lalawara. Loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik. Eta ieu kola main tah ieu. Iyalah kemaha agungan Al-Qur'anul kalamullah. Al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz. Ngapeskeun jelema-jelema nu nakal. Quran. Mentek nyalah gunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz. Ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir. Ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horengana teu akur jeung aturan Gusti. Abdi geus gelut teu wani lantaran nyana mah gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Qur'an nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho galedeng turunkeun. Ji bagua al-mu'jiz. Serahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti. Galaukeun. Ku percaya orang ke Al-Qur'anul Karim moal jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kana Golkar ajur kamari keur zaman Soeharto. Ajur inting-intingan. Sakali deui ajur inting-intingan. Sakali deui siata nu neruskeun. Aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Iya mah contoh abe urang mantap ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana. Ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manan kitu ka anu teh salah mah. Anu teh salah niat mah. Anu teh salah niat mah. Maksud ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan ku nya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun. Ih, kula mah muringkak bulu sih ade. Cenah ieu mah urusan politik, leg-leg ku sia politik. Itu ya politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di nerakana sia, aing mah aing sorga. Ge pancen babagi aing mah babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, los leg-leg ku sia keyakinan. Beres. Ci ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok. Meleg Al-Qur'an. Tinggal dideleukeun bulan tahun deuleu. Kula mah dengan keyakinan sebab Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa urang. Al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10. Teu nyahona naon teh mah geus. Beuh lamun nyaho dibayarna 100, 200 sampai 700. Sampai nyaho kana rahasia Al-Qur'an cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung mayarna bisa hiber sia di dunia keneh. Ci bisa hiber.
teu saeutik para wali Allah nu hibar ka Mekah. Di Mekah teu bisa balik deui ka dieu. Lantaran di dia ke Mekah mawali kene barang datang ke Mekah dipocot ka walianana. Tetep bisa ka dia. Emang aya nu kitu? Iya tuh meureun. Ila wa innallaha ma'al mu'minin. Ya selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah. Ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang. Ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun. Pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu. Sesuai jeung karakter masing-masing. Pikaserieun, pikasebeleun. Sahabat eta kan jelema, karakterna masing-masing. Ya, aya nu pikaserieun ngaranna Nuaim bin Abdillah. Eta teh pikaserieun. Geus di Madinah ya, geus di Madinah. Rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi. Beuh inget waktu perang Badar sakeuna. Nyari lu perang Badar. Mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi. Aya tukang dagang. Kade. Sabaraha teh teh dahar. Sakeuna teh 1 dinar. Kade, bungkus. Di kamana di daharna di Kangjeng Nabi ka Kangjeng ka ditu nya. Ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu. Heeh. Da ya. Waalaikumsalam. Sakangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mah naon? Kula ngahajah hayang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Ji, alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh teu boga duit jeung teu boga dahar. Tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa. Haju eta pedagangna. Ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar. Pada tapi kaseureun pikasebeleun. Cek Kangjeng Nabi teh aya Sidna Umar. Ye, siatul cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama. Hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar. Cek Sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu. Keur carita lalagaan emang kumaha kitu. Badar teh lain lalaga, lain leutik-leutik. Naon kitu ngaranna riwayat kapikaserieun aya. Aya keneh, nu em keneh. Tiluan nyana, em jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu ceknya nete dijual baik gitu gue ngisi luloh ya. Pikiran aku situ ya lama. Jual gue ini. Kajian gue magen. Leos banyak. Ayah sahabat sugih. Aing boga abid. Tapi nyana mah teu daek ku abid. Jadi dijual ngan nyan mah teu daek ku abid. Lamun di abid-abid teu daekeun. Tapi nu jelas nyana mah abid. Ngan lamun di nyebut abid embung. Geus di dituna bae teh kos kitu. Nah, ku aing rek dijual. Sabarit, sekian. Jadi set. Mana abidna? Yuk. Nyana jauh tuh itu. Langsung ku nu meuli teh di talian. Nah, naon dia? Ye, geus dibeli sia. Emang naon dia? Ieu abid. Ih, kula mah lain abid. Aing nyaho adat sia mah. Pilok dek disebut abid sia mah. Nah, sok ditali. Ih, naonan teu lain naon si bali sia mah gitu. Kula mah lain abid. Ih, sak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid. Apaan kos gitu tah? Terus bae pas kadinya jual Abu Bakar. Aya naon ieu?
iya kula meuli ieu meuli di saha meuli di Nuem cek nya cak Abu Bakar ieu mah lain abid ieu mah sahabat cek nya Abdullah kok ieu dijual kieu mana Nuemna cek nya cak Abu Bakar teh cak nu meuli tetap ieu abid emangnya mah lamun dibeli ge tilok nyebut abid cak Abu Bakar lain teu bisa tetep lain sama abid bae abid jole Kangjeng Nabi kadinya sakina Abu Bakar problem tuan ya kunaon ieu merdeka dijual kusaha Nuem cak Kangjeng Nabi bebaskeun cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha kun kula mah meuli cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat ieu teh nu sok perang Badar milu nah ieu dijual sabaraha duit dijual nu sakean cenah Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid beres cak Abu Bakar mana teh si Nuem mana teh si Nuem eta kan pikasarieun begitu datang langsung cek Kangjeng Nabi ulah sebabnya milu perang Badar ya keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar mah sebab pernah dibantu ku malaikat ribuan malaikat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli Badar teu meunang diganggu cek Kangjeng Nabi gas cek Abu Bakar teh Nuem duit ka mana duit eta kan nu Kangjeng ye teu bisa teh ieu mah aku lah cek dia ieu keur carita karakter sahabat resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pigasarieun nah eta kos kitu nah kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri ka beneran Abu Bakar Sina Umar Sina Utsman kabeh araraya aju liwat Nuem Kangjeng Nabi seuri cek Abu Bakar teh limaza ya Rasulullah kunaon ieu make seuri inget gak jual abid cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal kapanggih we jeung Nuem Kangjeng Nabi teu pernah teu seuri bae cenah eta kalakuanna kos kitu eta dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar lain abid dijual duitna dibawa ku jana Kangjeng Nabi eta batak asal kapanggih jeung Nuem seuri bae Kangjeng Nabi mah ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku Nuem jadi karakterna geus kos kitu iyalah perang Badar masyaallah masih loba keneh ke selanjutna nu pikasarieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar masyaallah ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam